Oh, kunying sup. Mantap sup. Tuh, ku abah benang. Iya mah ya. Sup ikan. Tak itu. Mantap ada mah. Sup. Ayo orang ya aduh ayeuna orang jeung usuk deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah sekarang incunya juga ada di sebelah abah. Usup teh apa namanya? Usup ayeuna ompong keneh henteu Usup teh? Teu bari ngali abah. Mantap ayeuna euy. Gigina mantap ayeuna udak teh euy. Aduh ampun. Aduh Baraya dimanapun Anda berada, semoga Baraya dipaparinan kesehatan dan rezekinya yang banyak. Semoga Baraya sehat semua dimana aja, dimanapun Anda berada, Baraya semuanya Abah doain semoga sehat-sehat selalu. Nah sekarang Abah mau makan sama incu abah nyata Usup teh ya. Aduh Usup ya. Sup makan teh jeung naon cenah sup ayeuna teh sup? Urupek. Heeh. Terus aya naon itu teh? Jantung pisang, jantung cau cenah nya. Aduh, eta naon bakar naon eta teh? Bakar bebek. Bakar bebek. Oh, tak adieu tah tinggalin tah bakar bebek ye nya. Bakar bebek terus aya naon deui nasinya? Nasi putih. Nasi putih, kerupuk. Sambelna sambal merahnya. Nasi putih. Nasi putih. Ah, mantap meureun supnya. Mantap Tegep pisan atuh model kieu mah sup. Tah, sebelum makan biasa urang teh naon teh? Ngadoa heula. Orang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sok sup, atulah sup. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alah. Ieu mah sup da bakar bebek utuh sup ieu mah. Mantap eta abah teh pan hayang dahar jeung Usup teh kieu tah. Aduh, bakar bebek. Oh, kunying sup. Mantap sup. Tuh, ku abah benang tuh. Cannya ku abah gerasa ku abah. Mantap ieu mah ieu. Dicoelkeun kana naon eta teh? Sama. Aduh, mantap tuh. Bakar bebek. Mantapnya. Ya makanya jantung caucuk bakar
bakar bebek. Aduh. Emang masuk. Oh. Ya mantap ya masuk kan. Bebeknya kah? Usap. Bakar bebek. Oh. Bongkar sup. Bongkar tak abah ta. Iya mah ya. Sup ikan. Mantap ini. Benar ya bakar bebek ya. Bongkar lagi. Amang. Kayak gini tak itu. Mantap aja mah. 2 ton. Apa bawang bedola. Dagingnya eta. Segelam banget. Tambah tuh kayaknya aku kabel aku. Mantap ya sup. Aduh, daging bebek.
Bah, Hmm? usap manjang nu kieu mah resep bah. Oh, resep atau jeung nu kieu mah nya. Banyak aku. Ngobrol sih mantapnya. Mana langkeng masuk. Resep nu kieu mah nya. Mahal abah ge resep. Hayang teh usuk teh jeung bakakak mamam tanya. Aduh, ya daging nekat pungkil kieu sup euy. Tak emul mah. Lah, Gagal. Dua aku dagingnya juga. Aku juga. ya. Ah gitu lah. Amah coy kan sambal. Mantap ya mah. Coy dengan sambal mah. Aduh. Waduh, bayangan resep aduh sup mau Abah pan resepnya inget teh ka ingcu pan mamamnya minta kritik bakakak nah, aduh teakeun
Mantap pisan deui teh. Mantap pisan. Tegep pisan ya. Tambah. Tulangnya ini mah. Tulang mah karena penyok. Aduh. Alhamdulillah mantap ya Kakak. Keduaan teh sedangnya supnya. Aduh, iya. Allahu Akbar. Kenyang tuh. Aduh. Oke, makan jeung incu ya. Aduh. Ya lap ya. Kat kieu ya incu ya. Kenyang? Ya. Mantap tuh. Mantap pisan. Aduh, tegep pisan nah baraya. Abah sekarang udah makan sama incu nyata usup teh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diberi bakakak bebek. Bakakak bebek satu utuh ini mah dimakan oleh sama Abah sama incu. Abah mantap pisan udah mantap pisan. Nanti lain kali makan lagi dengan Abah ya. Ya. Iya, siap lah. Nah, sekarang kita mau pamit dulu ya. Ya. Ya, pamit dulu nih Abah sama Incu. Nah, baraya sekian dulu dari Abah sama Usup. Nanti lain waktu dan kesempatan insya Allah kalau ada panjang umur, sehat, nyesupnya kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.